Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah palawargi tiasa tepang dangu deui sareng emang dina acara anu maneh nyaeta Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur. Jejer anu nuju di pedar teh nyaeta lalakon Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna ditulis deui atanapi diserat deui ku Bun Bunyamin. Palawargi sadayana supados teu nyangkolong ting kana waktosnya urang lajengkeun wae kumaha saterasna lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga atuh geura kaparayun sadayana. Haturan we kasadayana nya da moal tiasa ieu waktosna disebatkeun hiji-hiji mah. Mangga wilujeng manco, wilujeng ngadarangukeun. Kaparayun sadayana. Si Buntung Jago Tutugan. Oh kitu anu dimaksud ku itar teh. Mangga atuh ari kitu mah. Keun ayeuna mah urang uih we. Perkawis eta mah ku Kang Andi dilereskeun. Andi mere kaputusan anu ngaregregkeun hate nyetar sia. Sareng Kang Andi wae uyehna. Muhun sareng Kang Andi we. Andi nyengkat ke nyetar sia sina nangtung terus dibarengan lempang anu maksudna rek kalemur hujung nganter ke nyetar sia. Jang Andi, Jang Andi, sakedap, Jang. Adria tita tadi ukur ngabandungan ngudag Andi. Astagfirullahaladzim, Pak iya. Nah iya teh dugi kahilap kieu nya. Aduh, hapunten Pak iya, aduh. Andi malik ka Adria. Sanes jangan nih apanan urang teh bade ka Cikembulan. Adria ngingetan sumuhnya tapi ieu kedah ngejajapkeun kalemur hujung heula. Bari ret ka nyetar sia Andi bingung kaditu kumaha kadieu kumaha. Kumaha atuh Pak ya? Andi bangun mentabong bolongan. Upami teu janten ka Cikembulan bisa kumahaeun bendun apa haji jangan nih. Cek Adria bari tetep teu ngarti na saha ieu awewe teh disebut dulurna kapan Andi mah anak nunggal. Kieu we atuh ayeuna mah Pak iya wae nyalira nu ka Cikembulan abdi bade jajab heula ka hujung. Upami Pak Haji naroskeun abdi mah nya kumaha we lah atur-atur ku Pak iya. Cek Andi. Tapi jangan nih. Tapi kumaha Pak? Andi rada kaget oge mileungeuh bubuden Adria. Bapak mah hariwang. Upami jang Andi nyalira ka hujung teh bilih kae di ditu aya kararapat. Upami nyalira mah kumaha? Adria ngebrehkeun ka hariwang. Maksud Pak iya teh bilih di ditu penak sareng musuh. Ulah salempang Pak iya. Cek Andi ngayakinkeun. Kieu we atuh jangan nih. Ayeuna mah urang sareng we atuh kalemur hujung. Tah upami tos beres urang langsung ka Cikembulan. Kumaha tah? Adria kekeh temikeun lamun Andi kudu init sorangan. Lain teu percaya kana kamampuhanana, tapi kitu soteh ras kurasanya ka Andi. Saya atuh pamit kitu mah nya mari kita kemon saja. Cik Andi bari nyamperkeun deui ka nyetar sia. Adria ngiclik tukangeuna. Kajeng aya kemonnya Andi. Geus kitu mah bring wae lempang ngajugjug ka lemur hujung nganterkeun nyetar sia.
saja jalan eueuh nu ngaromong deui ukur galecok dina hate sewang-sewang. Pikeun Andi mah hal ieu teh aya untungna oge lantaran manehna teu kudu hese deui nyieun alesan pikeun nolak ka asihna Nyi Tarsiah. Anu cenah pan tadi oge geus sidik lamun Nyi Tarsiah teh miharep karna sok sanajan sacara kapaksa oge lantaran demi anak nu dikandungna. Ngalamun kituna teh bari ret kana beuteung Nyi Tarsiah anu harita mah can katembong keur kakandungan sabab kakaranin cak 2 bulan. Atuh Adria, manehna jadi apa lamun tetela Nyi Tarsiah teh anakna Ki Jantra musuh gerotna Bahrowi anu ayeuna mah geus ngahiji dina parentah si Jakalara. Timbul weh kapanasaran kumaha lamun heug Andi diparengkeun panggih di lemur Hujung jeung si Jakalara. Geus pasti lamun nepi ka patutunggalan teh bakal pirameun. Ari nepi teh ka lemur Hujung Ki Jantra teu kasampak. Sanggeus Andi bebeakan mapatahan Nyi Tarsiah sangkan sabar jeung ngawawadian ka Biijah indung Nyi Tarsiah. Andi pamitan rek neruskeun lalampahanana ka Cikambulan nepungan Mang Thohir Bandar Bako langganan Haji Sobana. Pantes Ki Jantra teh teu kasampak sabab harita manehna mah aya di Gajah Ngambung. Saprak jadi anak buah Jakalara teh manehna mah mimindengna ngotok ngowo di dinya. Tara ieuh ka Ciaro tapi minengna ka Hujung lantaran bari nganteur si Jaka nu aya maksudna ka Nyi Tarsiah. Bahrowi katutwi gena sarta anak buahna nya kitu keneh caricing di Gajah Ngambung. Ngan ayeuna mah geus lain kapala begal deui kasebutna sarta teu bisa ngayakeun tindakan sakama-kama komo lamun wani ngabantah ka si Jakalara geus tangtu maranehna moal boga nyawa. Lantaran hal eta Ki Jantra bisana ukur ceurik dina jero ati waktu anakna dipikahayang kalawan paksa ku Karna alias si Jakalara. Memang mimitina mah make ngarasa agul sagala anakna dipikahayang ku si Jakalara teh. Sasat manehna bakal jadi mitoha Jakalara anu ngandung harti manehna bakal boga kadudukan nu leuwih tinu sejen. Tapi buktina ari geus nempok kalakuan si Jakalara ka anakna ayeuna anu ukur ngalelece wungkul. Ari geus eueuh pupurieunana mah cul wae diantap alah batan kana runtah. Komo sanggeus dibejakeun yen Nyi Tarsiah ka kandungan boro-boro bisa diajak ngumaha pikeun nutupan wiwirang. Ku kituna teh heran lamun sapopoena teh Ki Jantra jadi loba ngahulang jentul. Kanyeri kapeurih ukur dikemu dina jero dada taya kaberaganana cindak nama. Karena lain teu surti kana sikapna Ki Jantra kitu teh, tapi manehna mah teu ieuh ngambil pusing saumpama Ki Jantra rek ngebrehkeun kanyeri ku cara kumaha wae moal teu dilayanan. Hubungan anu tadina sakitu layeut teh jadi renggang. Pikeun Bahrowi mahal ieu teh jadi jalan pikeun ngebrehkeun katugeuna hatena salila ieu. Teu weleh sinir sampir keur mah eukeur tibareto asa dipilainkeun ku Jakalara nyaeta waktu manehna aya kahayang ka anakna Ki Jantra. Ari ayeuna nempo Jakalara siga nu geus teu nganggap ka Ki Jantra, Bahrowi jadi wani sundar sindir teu sirikna ampir unggal poe nyecalehna teh. Oi, karena lain mana ada sim, ulang jantul wae si kopok. Pokna ngomong ka Ardasim ari panon ngareret ka Ki Jantra anu keur ngahulang misahkeun diri. Ngahulang we Kak, ngomong gawe ieuh tuh da. Tembal Ardasim koloyong nyamperkeun ka Bahrowi. Gawe mah ngored-ngored atuh sia teh kopok. Tuh cukut geus ngajajemrung. Atawa ngalah suluh ka ditu, jang nirun sana. Da ngopi mah beuki lain. Kalau ngacentul we sia, ngadon ngaherinan cicing di dieu oge. Cek Bahrowi bari panon tetep ngareret ka Ki Jantra anu ayeuna mah geus cengkat ngaleos kana hawu, terus nyician emuk batok ku cai tina teko nu nagen dina hawu.
puguh we lain dikieu ngentabna hate Ki Jantra, puguh omongan Bahrowi teh ditujukeun ka manehna. Memang lain sakali wae sindir sampirna teh teu sirikna hampir patepung aya we omonganna nu matak nurih kana hate. Ngadenge kitu Ki Jantra malik bari mencrong. Kodon moncong sia, malotot, ada sim. Woi, pangrasana di dia teh jadi juragan we nyameron. Cek Bahrowi ayeuna mah bari ngareret ka Ardasim. Sigana poe eta mah geus nepi kana puncakna pisan panghinaan sarta sindiran Bahrowi teh. Ki Jantra siga nu rek ngejat siga biasana. Manehna lempang muru lawang panto. Baheula euy, si lain bisa nulak cangking dina tak-tak tu. Ayeuna mah Ngadadak sarta teu kanyahoan mimitina Bahrowi ngagoak bari mengpeunan beungeut. Sing horeng manehna diseblok ku cai panas tina emuk. Geus kitu hiuk cekok puhu ceulina dihancak ku peureup katuhu satakerna. Kontan Bahrowi ngagero deui bari langsung nyuksruk. Sajaba beungeut panas teh ceuli oge asa katorekan. Korejat manehna ngakentak hudang. Arasa sia binatang. Didenge-denge teh asa beuki ngacapruk wae sia. Cek Ki Jantra bari ngapalangkeun emuk. oi ai, kunaon sia? Teu puguh-puguh yuk nyeblok jeung ngejana nyok wae. Teu weureuh mah. Wuyu. Cek Bahrowi bari panonna mah ngareret ka Karna nu harita keur aya di luar, maksudna mah menta kasaluyuan. Karna kawasna wae ngidinan lantaran manehna kalah katerus ngoloyong kana golodog. Gek diuk bari melong kanu keur parea-area omong bari dina hatena ngagerentes. Bereskeun we sia olangan maraneh. Da geus garade sia teh goblok. Da geus pada kolot lah, bereskeun ku sorangan. Kitu gerentes haten Karna. Nu sejen atuh buriak ngejarauhan sabab geus pasti ieu bakal pirameun, malah Sudin tamah make noel sagala ka Ardasim bari pok nyarita. Ardasim, si lain rek nyepeng saha euy. Sok lah, urang tumpangan jeung dewek euy. Cek Sudin tak. Aing mah nyepeng Bahrowi lah, tak puguh. Tak reku duit sok, aing sok pek wae. Tembel Ardasim bari ngusiwal ngaluarkeun duit saketip tina saku kampretna. Deal nya, deal. Cek Sudin tak bari ngajak ngadukeun peureupna tanda sapakat. Miluan atuh kuring Kak, kuring nyepeng Ki Jantra. Tah, dipur 2 ketip lah. Jumanta ngadon pipiluan deui asa aya kasempetan keur neangan bati. Deukeun sia ku ae kuring duitna dicepeng. Geus pasti Bahrowi nu unggul ieu mah. Ardasim nampanan duit ti Jumanta, tiluan ngariung nyaksian nu rek galungan kabeh oge moal aya nu deuk pipiluan. Atuh wigena jeung nu sejena dariuk si Dengdang deket Karna. Bahrowi, montong ngabacot wae sia koplok. Bau lamun nya lalaki sang hareupan aing. Ki Jantra anu memang amarahna geus teu bisa dibendung ngadon nangtang. Bener-bener teu elingnya. Tunggu ku angin. Cik Sudin tak raga pratarange bisi hareeng. Bahrowi kalah kanembongkeun lelewan nu matak pika ijideun. Sia nu weureuh mah sia koplok. Gawe teh ngan sunar sinir sampir wae. Ka dieu sia urang dibebekeun tah sungut teh ku aing. Cek Ki Jantra bari sabrut wae narajangkut tenggelan ngagunakeun jurus caringin rung ciwaringin anu memang jadi andalanna. Oi. Hade oge oi. Cek Bahrowi bari gilak sarta langsung malik naraja ngagunakeun jurus landak nobros gunung rek ngapentur iga burung. Tapi Ki Jantra sanajan nafsuna nguwung-nguwung oge teu kurang ari kawaspadaanna mah manehna ngakentak ngalegotkeun badana dina jurus orai gibug nyingkahan panarajang lawan.
Sarta leungeun anu tadi gagal sakilat ditarik jadi masekon langsung dipake nyatok gado Bahrawi dibarengan ku suku katuhunan nu maju dina lengkah suliwa. Hiu jebrot beureub kencang ngahanca dada nepi ka tumerapna ka Bahrawi awakna jadi ngagigeg siga nu rek labuh. Sanajan karasa eungap oge ari daya tahan mah Bahrawi teh lumayan oge. Bareng jeung nyuruntunap eueup Ki Jantra anu rek nyusul tepus, Bahrawi ngalalapkeun sirahna, gileuk manehna ngencang kagigereun Ki Jantra. Hiuk dampal sukuna dihematkeun rek ngababat bincurang kentak Ki Jantra narik sukuna. Srat ngarobah kuda-kudana bari nyambarkeun dampal leungeunna rek ngahanca beheung. Bahrawi rikat ngejat ka katuhu dibarengan ngangsodkeun suku kencana ka hareup. Kuliwa pigelang Ki Jantra ditewak sarta maksudna rek dicantok bari disampahkeun tuur rek ngapeset dada. Ki Jantra ngagero badana doyong peteung karasa nyelek siga nudek ngaburusut. Ulawa ka joget satu, ha? Bahrawi ngagak-gak bari nyebutkeun deui peureupna. Dina hatena geus ujub yen lawana geus moal bisa deui menge, tapi lain oge Ki Jantra anu legok pangalamanana piraku kudu ngagebruk ku kara-kara sakitu. Barang katiten Bahrawi rek mindo deui narajang, gileuk ngagilirkeun badana breh tembong walikat Bahrawi taya aling-aling bari semu doyong lantaran kabawa ku tanaga teungeulan anu ngepos ngahanca angin. Teu anta parah deui beuk beureub Ki Jantra ngahanca iga burung. Kadenge sora Bahrawi ngagerung bari kuda-kudana pajengjar sarta leungeun roroesan nahan kasaimbangan. Jerat tur Ki Jantra awor jeung dada hiu jebrot teungeulan ciwaringin ngahanca beheung. Bahrawi ngagerung deui sarta kebro wae nyuksuk bari terus ngudupung eusi jeung ngabudalkeun eusi kadut. Ditoron kitu mah mandahna gajah ngambung teh leungit budi ilang daya kokosodan bari adu glajar utah-utahan. Bahrawi terus babalongkengan utah ugar. Hayo sia, gerah udang deui sia goblok Bahrawi. Lamun nya sia lalaki. Cek Ki Jantra ngabedega hareupeun lawan anu masih babalongkengan. Bahrawi humargung bari terus uga-ugi rek udang. Jereg-jeg nangtung bari melotot ka Ki Jantra sorot matana pinuh kaceceup. Hahaha, wani keneh sia Bahrawi. Cek Ki Jantra bari panon terus mencong teu eleh ngebrehkeun kaceceup jeung rasa neuteuli anu salila ieu geus minuhan dadana. Sia, montong waka gede hati sia Jantra. Nah, aing teh geus eleh kitu. Awal turunan nu aing kudu eleh ku pantar sia. Bae atuh ari hayang nu leuwih ti kitu mah. Babari sia nya capek teh. Abang bibir teh diwang kulit atuh tulangan. Pokna bari serepet mesat bedogna tekadna geus buledrek ancur-ancuran lantaran ngalawan bari lemor mah geus teu untupan kabuktian tadi oge ngadon utah-utahan. Ulah waka ngagunakeun pakarang Pak Bahrawi. Cekarna anu ti tadi nyaksian gancang ngahulag bari jung cengkat tina diukna lantaran manehna ngarasa hariwang bisi aya anu bobor karahayuan sabab kuduanana oge masih butuh. Oge pangpang nama paur ku Bahrawi anu pangabisana teu bisa nandingan Ki Jantra. Sawius jeung jaga, sawius. Memang mebadot anu geus rampung geus ceulina kieu mah kabisana ukur main pakarang. Cek Ki Jantra namalang bari ngareret ka karna. Wah, sia, gede sungut sia binatang. Cek Bahrawi boga rasa dirina dicacampah di hareupeun nu sejen bari srat ngasupkeun deui bedogna kana sarangkana. Teu anta parah deui pelesat narajang dina jurus neumrak jagat rek ngahanca nu jadi musuhna. Ai, masih garang geningan.
Cek Ki Jantra bari ngejat ka Giger lap ngaralepkeun sirah kentak manehna ngarawel suku Bahrawi anu keur ngalayang sahibas dada anu maksudna rek dicantok tapi lain deui kagetna sabab dina hitungan detik badan lawan geus malik memang pikeun Bahrawi mahal ieu teh teu matak jadi sulit ngeungeun lawan anu nyekel sukuna teh cacak bisa dipake keur taonan pikeun ngagilirkeun badana sarta teu antap parah deui bari marengan tanaga betotan lawan suku Bahrawi nu sabelah deui ngaheat dipake ngajejak sirah Ki Jantra jobrod nenggal pisan kana tarang tumerapna ka Ki Jantra ngarasa lunglang katurelengan sarta panyekelna lesot ieu mangrupa kesempatan hade pikeun Bahrawi mah sakelat ngajajakeun deui sukuna kana tak-tak Ki Jantra nu ngajadikeun ngarempeyak sirah asa bejad tak-tak asa semplak dihanca dampal suku Bahrawi. Ayo siya udang. Inolong selan siya. Jauh tanah nai siya Jantra. Ayo kurang ajar siya. Ayeuna mah Bahrawi anu hohoak bari ngaheatkeun deui panajongna disangka nama musuh teh geus teu walakaya. Tapi Ki Jantra bener-bener matak ngagetkeun nu jadi lawan dina kaayaan keur lunglang oge tetela masih bisa hojah. Waktu suku Bahrawi rek ngalah sirah kentak manehna nyerong sirah ngatuhu. Hiu Giger dampal leungeunna dipake nyabet keuneng lawan. Borengka Ki Jantra hudang sarta langsung ngirimkeun tengeulan tutungkusan Ciaro. Bahrawi bari sukuna peperengkelan ngakilak ka sisi. Hiu leungeunna rek dipake mepeg pigelang lawan. Orok aya Ki Jantra oge teu eleh krancingeusna mah. Ngagentak narik deui leungeunna disangkana Bahrawi mah lawanna teh bakal luncat ka tukang atawa pindah tempat ka Giger. Tapi lain deui ngaranjugna lantaran Ki Jantra kalah ngangsodkan ka hareup bari terus ngencak sarta nyatok gado. Hiu geduk siku Ki Jantra ngahanca gado bareng jeung ngalengakna Bahrawi perep kencak Ki Jantra teu kaampeuh deui ngajebrod kana dada. Disusul tepus ku tengeulan leungeun katuhu ngahanca kana gado deui. Anu ayeuna mah bener Bahrawi teh ilang budi ilang daya ngagerung lambatna kerep bari ngageblag nangkarak bengkang kusah koseh sakedeung geus kitu mah ngalempeh teu usik malik deui ka paehan sedeng tina sungutna merebay kaluar getih. Sudinta jeung Jumanta kontan emplak ningali kitu teh sedengkeun Ardasi mah ukur bisa camerut sabab manehna kudu mayar kudu babayar ka Sudinta jeung Jumanta. Puguh we pikeun nu sejen mah ngarasa aneh ku kalakuan Sudinta jeung Jumanta anu kalah ka Surak Bungah teh sedengkeun pan kabeh oge padanya mun Sudinta mah anak buah Bahrawi. Wajar lamun Jumanta mah rek Surak oge da memang manehna anak buah Ki Jantra. Tapi sanggeus nyahoyen ieu nu tiluan ngadon tarohan mah kabeh seuri pating cikikik. Iwal karna anu teu milu seuri teh manehna kentak luncat bari ngakorowok. Tos Pak Jantra, atos. Sabab mireungeuh Ki Jantra siga anu rek ngaluluh Bahrawi bangun anu can ngarasa puas. Dur. Karena nyarita deui bari rutret kanu sejen anu tita tadi ngadonyak sian nu padungdung. Ieu urusan antara Pak Jantra jeung Pak Bahrawi. Nu sejen teu kudu ilu biung karena mere peringatan. Kumaha? Kaharti dulu Dur. Jang Jaka tuh malahan Ki Sudinta Ki Jumanta sareng Ki Ardasi mah malah tarumpangan. Cek Wigena bari nunjuk kanu keur ngariung tiluan sarta seuri ditahan. Boa edan sia heuh. Siga kana hayam wae tarumpangan. Mun apal mah kaula oge miluan atuh tumpangan lain ngajakan heuh. Cekana bari melong Ardasim anu katempona camerut geus kajudi ku karna tina pamuluna oge yen pasti Ardasim eleh taruhan. Kalah hayang miluannya si karna pohara palawargi. Sedengkeun Jumanta jeung Sudinta mah katempona teh sumuringah pisan. Geus saminggu ti kajadian Bahrawi jeung Ki Jantra teu ieuh patanya. Baku nama Bahrawi sanajan ku karna geus diakurkeun oge
tetep we masih sok sinir sampir. Atuh Ki Jantra bati ngageremet we dina jero hate lantaran harita Kukarna geus diancam yen sing saha bae anu ngamimitian ngajak keributan tangtu baris ditindak. Sanajan kitu Bahrowi mah anggar we siga nu ngahajakeun nyieun pucuk ti girang masih sok sinir sampir, tapi Kukarna taradi ieuh dicarek sumawona ditindak. Hal ieu pikeun Ki Jantra mah jadi tambah matak ngarah kacak kana hate. Sidik kumaha sikep karna anu geus mimiti ponteng kanu koneng cuet kanu hideung. Kayak kieu mah aing teh kudu ngejat ti dieu. Tapi ka mana nya? Ceuk anak buah aing jeung anak buah aing daekeun moal lamun diajak. Tapi aing sorangan pasti bakal diobrot ku si Jaka. Ki Jantra anu keur diuk sorangan ngagerentes dina hatena. Ki Jantra geus mimiti ngarasa teu betah cicing di Gajah Ngambung teh ningali ku sikap karna anu geus ngalelecehkeun nu jadi anakna katurug ku pamolahna Bahrowi anu beuki dieu teh asa beuki ngahanakeun. Sugan teh moal kieu jadina talajak si Jaka. Itar dedeuh teuing maneh teh. Itar cacak dicilakakeun ku bapa sorangan. Rumasa itar abah teh gede dosa kanu jadi anak. Ki Jantra ngarahu. Keur kitu bet jadi ras inget kana pengalaman mangsa ngajorog ka Tanjung Pura. Anu harita aya jalma anu wawasena bisa ngungkulan si Jaka. Nah saha eta jalma anu make targos maung teh nya? Da sidik lain si Ani. Sanajan umurna mah sigana sapantaran pakokolot supawe jeung si Ani atawa si Jaka mah. Tapi tingkat pangabisana kacida matak elok. Nepi ka si Jaka oge teu sanggup ngungkulan. Aing rek maluruh manehna we. Da sigana mah manehna teh urang Tanjung Pura. Sugan we bisa dijieun panyalunguan. Atuh cenah aing kudu tunduk patuh ka manehna teu jadi soal. Nu penting aing bisa maleskan nyeri ka si Jaka. Ki Jantra bet joro-joro aya niat hayang nyaluuh ka si Belang nyatana wijana sugan bisa dijadikeun gunung panangguhan pikeun maleskan nyeri ka Karna alias si Jakalara. Palawargi sadayana reup peuting kangaranan teu beda di tengah leuweung geledegan kaayaan di Gajah Ngambung teh estuning rehe comrek. Ari lain sora sasatoan anu patembalan ti ditu ti dieu matak maruringkak bulu punuk geus puguh di tempat Bahrowi. Sanajan loba nu ngeusian oge da puguh imahna mencil jauh ti tatangga. Teu kadenge kecat atawa kecet bubuhan harita teh Bahrowi karna Sudinta katut Ardasim keur arindit ka Cisaat. Biasa nganteur karna nu deuk ngaheroan Nyi Enoh anakna Ardasim. Rong heap dinu poek aya jalma anu keur ngayap lempang milihan tincakeun kawantu poek mongkleng teu katempo angkot maksad teh teu katempo curug-curug acan. Poharanya palawargi ukur ngandalkeun cahaya bentang anu ting kartip sabab bulan can manjing mangsana nyaangan sabab masih katutupan ku mega hideung. Katambah jalan nu disorangna teh barala remet ku jujukutan sarta akar kai ting logodor matak ngaitan dampal suku. Keur mah poek katambah kudang daunan anu harieum. Manehna teh tayalian ti Ki Jantra anu peuting eta incah ti tempatna Bahrowi rek ngajugjug ka Tanjung Pura anu maksudna rek nyaluuh ka si Belang. Sajeroning leumpang teh hatena mah teu oleh seseblakan sok sieun amplok jeung Karna anu ti beurang mula arinit ka Cisaat. Ngahaja leumpangna malibir nincak kana jukut sangkan teu kadenge gebligna sora dampal suku. Lewat ti Cisaat manehna ngarasa ngemplong sasat geus aman tinu dipika hariwang.
Geus kitu mah ngagedig rek muru lembur batu gede rek motong jalan sangkan teu jauh teuing. Tapi kakara oge kira-kira 50 lengkah nonggongan lemur Cisaat. Di belah tukang kadenge gebligna sora anu lumpat. Anu teu sirikna notog-notogkeun maneh. Gentak Ki Jantra ngagajleung ka sisi jalan terus nguliwat nyalingker kan tukangeun tangkal johar. Kabeneran harita bulan kakara tembong atuh kaayaan teh teu meredong teuing. Ret manehna ka arah datangna sora sing horeng teh aya jalma anu keur lumpat siga nu manggih kasieun ka arah manehna. Ari lar kahareupeun ari cetruk manehna ti tajong bru labuh gentak hudang deui bari ngareret ka tukang. Geus kitu manehna ngarayap maksudna rek nyumput ka lebah tangkal johar nu dipake nyumput Ki Jantra. Lain deui rewasna sabab mireungeuh di dinya aya jalma paparahna mah rek ngabecir lumpat deui. Cicing baraya, cicing. Kaula mah lain jalma jahat, cicing. Ceuk Ki Jantra bari karawak kana tak-tak eta jalma. Tapi saha Andika teh saha? Nanyana agak ege pinuh kasieun terus meta maksudna hayang leupas tina cepengan Ki Jantra. Sareret oge geus katiten yen manehna teh budak ngora keneh naker saentra ganjeng si Jaka. Kelanan. Kaula rek nanya naon sababna bet lumpat bangun menang kasieun. Ki Jantra nanya bari panyekelna kalah dipageuhan. Andika teh lain baladna si Jaka kitu. Kalah kamalik nanya bari tetep uga ege mun beurang mah piraku we teu ebreh beungeut napias. Hish, lain. Nah geuning Andika bet apal ka si Jaka. Nyaho we da mindang papanggih di Cisaat. Andika teh urang Cisaat. Lain kaula mah urang Batu Gede. Ari ayeuna tos di mana? Tos di Cisaat. Tos naon di ditu? Mohon mentas taeun alah kaula teh mentas mentas ngintip pamajikaneun. Tayohna ayeuna mah si Jajaka teh geus ngarasa yakin lamun anu ngajak ngobrolna teh lain jalma jahat. Ngomongna uga ege semu era rek balaka. Nah make diintip sagala nyolowe daur gitu. Mohon manehna teh ngadon bobogohan deui jeung si Jaka. Bieu teh kaula kapargoko babaturan si Jaka duaan. Malah nu hiji deui mah bapana terus kuring rek dikarepuk tapi untung we bisa lolos. Sabaturna teh kitu jang. Bahrawi jeung Ardasim tah aya tah kawasna terus ngudag ka dieu. Cik si Jajaka bari narejel hayang leupas maksudna rek terus lumpat deui. Cicing baraya, cicing. Lumpat oge moal burung ka udag. Ki Jantra barik narik si Jajaka. Ngan duaan manehna teh. Keun urang sanghareupan tuman. Ki Jantra ayeuna mah semu ngaharewas lantaran geus kadenge gebligna sora nu leumpang anu kadengena beuki ngadeuketan. Lar ngaliwat kahareupeunana teu salah deui Bahrawi jeung Ardasim. Teu antap parah deui gajleung wae luncat bari narajang ka Bahrawi. Keur mah geus lila neundeun ka geuleuh katurug ayeuna aya kasempatan jaba keur anggang ti si Jaka lara. Nu baris ngabelaanana nya munasabah dina narajang teh geus teu make ugeran deui. Mun kongang mah rek disapisankeun bae di dinya moal sina bisa menyat deui. Atuh tumerapna ka Bahrawi lain deui ngaranjugna sanajan bener panarajang Ki Jantra teh teu katempo sasat ti tukangeun tapi gerakan Ki Jantra cukup kadenge ngan wae gerakan Ki Jantra oge kacida cepatna. Ari malik jedak wae palipisana beunang ditembuk puguh wae Bahrawi ngepangkieung bari ngakeronahan ka nyeri. Sabot kitu sabrut deui Ki Jantra teh narajang pokna mah Bahrawi. Pokona mah Bahrawi teh rek dicahcar moal dibere mange. Orokaya Bahrawi surti yen manehna rek ditarajang deui ku jalma anu can kanyahoan saha-sahana. Gentak manehna ngakeblagkeun awakna kagigir bari kanyerina mah teu dirasa.
Geus kitu cerelat kagigireun lawanna bari ngahematkeun peureprek ngahancak ka kempongna. Tapi Ki Janta cukup rancing geus rikat ngarempot bari ngarobah kuda-kudana. Hiuk jedak leungeun Bahrawi teh disabet Bahrawi ngerepeng bari ngagentak luncat ka tukang. Oi, gini. Bahrawi kakara sidik kanu jadi lawana horeng teh Ki Jantra. Bari hatena mah ngarasa kaget naon sababna Ki Jantra aya di dieu. Apaan sidik waktu manehna ini teh apanan keur ngagoler di ngona sabab waktu diajak teh bebejana keur teu ngeunah awak. Alah, nah geus poho deui ka kaula. Ayo Bahrawi, urang tuluykeun deuleu patutunggalan meungpeung jauh ti si Jaka. Ceuk Ki Janta bari sakrut deui narajang. Alah, sia boga kawan sia koplok. Ya mau apa atuh Janta? Coba eta kami nanti menyebut si Jaka. Bahrawi bari ngakentak ngagilak kagigir sarta seret wae mesat bedog lantaran ngalawan bari lemor mah manehna teh bang baungeun. Nyabut si laing Bahrawi. Bae ku kaula dirayanan. Seret nyabut bedog deui Ki Jantra. Bareng jeung balemna biwir Ki Jantra, hiuk bedog Bahrawi nyawuk rek ngahancak kana beungeut. Ki Jantra mah ukur ngagilak sarta bedogna ngahiuk rek dipake nigas pigelang. Tapi Bahrawi geus tapis dina ulin bedog. Kulawit bedogna ditarik terus nyuruntul rek ngarojok iga. Ki Janta ngagilak deui bari nyabat bedog. Tang di bedog pantok nepi ka kembang seuneuan. Kulawit deui bedog Bahrawi nguciwak kana beuteung. Tapi Ki Janta leuwih kasit. Jeung kagigir bari nakiskeun bedogna kaleong awak Bahrawi jadi nyangeyeng hiuk jedak dampa suku Ki Janta nangal kana pigeulangna Bahrawi anu keur nyepeng bedog. Bareng jeung eta bedog Ki Janta rek nigas beheung. Bahrawi ngapalieurkeun sirahna bari tang dua bedog pantok deui kolebat bedog Bahrawi nyuruntul ti handap rek ngaburak-barik eusi beuteung. Ki Janta rikat ngejat ka tukang bari nakiskeun bedogna. Bahrawi kentak ngarobah sasaran ayeuna mah rek narok sirah. Ki Jantra oge sangeuk ari sirahna jadi korban gentak ngalalepkeun sirahna bari nyabat bincurang lawan. Bahrawi ngaranjuk gentak luncat sarta terus ngabecir asa percuma dituluykeun oge mapi munangeun. Ardasim anu keur nyang hareupan si Jajaka anu tetela pangabisana lain di kieu hebatna oge. Jajaka piminantueunana anu ngaranna teh nyaeta Sukri. Keur mah manehna ngarasa ripuh katurug ningali Bahrawi geus kabur, ku kituna teu make mikir deui pelesat wae manehna lumpat nuturkeun teu era deui ku tangtungan sarta ninggalkeun pakalangan. Montong kabur sia peho. Ka dieu angguran mah urang rumpungan deui ta ceuli teh. Tapi Bahrawi ngadon terus malatang lumpat maksudna rek bebeja ka si Jaka. Hal eta ku Ki Janta geus kajudi ku kituna manehna geuwat ngajak si Jajaka sangkan gancang ninggalkeun eta tempat. Hatur nuhun Pak. Aduh, Pak tos kersa nulungan ka Haji Sim Abdi. Ceuk Sukri adabna keur nyaritana. Geus kuduna jang Bapak nulungan anu keur meunang kasusah mah. Ayeuna mah ayo urang lempang we. Bisi aya nu nyusul. Ayeuna mah Ki Janta lempangna rurusuhan. Sanes geuning sapertos nu tos wawuh ka Bahrawi teh, Pak. Lain wawuh deui, Jang. Ari lemur teh di Batu Gede. Ki Janta ngalegotkeun omongan sangkan ieu Jajaka teh teu katutuluyan nanya anu aya patula patalina jeung Bahrawi. Bisi hiji waktu Bapak ulin ka Batu Gede, lamun rek nyimpang teh lebah mana persisna, Jang? Rada jolok Pak. Namun upami naroskeun mah Sukri weh da moal bireuk. Oh Sukri wasta teh. Hehehe sumohon Pak. Ari dipake ngobrol mah teu karasa waktu teh nyaho-nyaho geus anjog we ka Batu Gede. Sabada Sukri nganuhunkeun deui ka Ki Jantra leos wae manehna mah ka imahna. Sedengkeun Ki Jantra mah terus we ngambah jalan terobosan saja jalan teh bari ngarasa hanyelu teu bisa laksana nandasa Bahrawi anu kabur-kabur ngabelecet. Teu naon ayeuna gagal tapi isuk jaganing keto awas ya Bahrawi.
Moal saudara saning ati lamun sia can diratakeun jeung lemah. Maneh oge jaka ulah ngeunah-ngeunah sia deuleu. Kamari geus ngalelece anak aing. Ayeuna geus ngarebut pamajikaneun batur. Aing oge jalma jahat tapi teu siga maneh. Dagoan jaka. Hiji waktu maneh tangtu baris narima sagala wawales tina laku lampah maneh. Ki Jantra ngegalecok dina sajeroning ati pangaruh ka nyeri anu nimbulkeun rasa neuteuli anu pohara. Kituna teh bari terus kukurubutan dinu bala teu kalis ku remet teu kalis ku poek hatena geus kumejot hayang geura nepi ka lemur hujung hayang geura nepungan anak pamajikanana. Eukeur mah geus neundeun kageuleuh ka Bahrowi jeung si Jaka katambah meunang beja ti Ki Jantra. Nya lain deui nguntab-nguntabna ka ieu dua jalma ngagugu nafsu mah Andi teh geus hayang langsung ngobrot ka Gajah Ngambung. Harita teh kakara sapoe Ki Jantra aya di imah kurunyung Andi datang anu maksudna mah ngan sakadarek ngebrehkeun ngabeberah nyitar sia. Da cicing di lemur oge kalah kanambahan juwet kana hate. Sakadar hayang manggihan Nyi Euis oge hese da eta Jang Husen. Asa beuki ngahajakeun katambah ku sikepna Jang Dana. Malah aya beja ya Nyi Euis teh geus ditanyaan sagala ngan ku Pak Haji Sobana can gasik ditarima lantaran cenah piraku ngarungha Jang dan Cep Dana anu can aya karep laki rabi. Atuh kaduana Nyi Euisna sorangan ngadon jejebris kekepehan embungeun. Ari gok Andi jeung Ki Jantra puguh we Ki Jantra teh beak diceceleh diesek-esek ku Andi. Tapi Ki Jantra saeutik oge teu ngarasa ambok sumawona nyeri hate diseuk-seukan ku sahandapeun teh malah kalah ramisak narima kana sagala kasalahanana. Atuh dina ngobrol saterusna mah Ki Jantra teh ngedalkeun maksudna anu rek nyaluuh ka si Belang anu harita panggih di Tanjung Pura bari darak-dak we Ki Jantra teh nyaritakeun sakabeh kajadian waktu di Tanjung Pura. Ngadenge kitu teh Andi kacida kagetna terus ku kamotekaran pikiranana hal eta teh jauh dihubungkeun jeung budak ngora anu neneangan manehanana. Boa si Belang teh jajaka eta tea ku kituna jadi timbul kapanasaran hayang manggihan. Lantaran harita teh geus babadamian jeung Mad Tasim, Kemed sarta si Bopeng anu geus samiuk rek milu mantuan maluruh Bahrowi. Nya kalawan rencepan kadua Ki Jantra sakali ieu mah Adria teu dibawa lantaran bisi kanyahoan ku Pak Haji. Kangaranan jalma anu boga gawe moal bisa sakama-kama. Belecet we ka kadungora nepungan Mad Tasim kabenerana teh kasampak atuh ti kadungora mah arindit ka panenjoan rek manggihan si Bopeng jeung Kemed. Rek babadamian deui nah karena alias si Jaka teh rek dijorag atawa dipegat di batu gede sugan kabeneran ngulampreng kadinya lamun geus beres rek terus ka Tanjung Pura manggihan si Belang. Panasaran Andi teh kuncung-kuncung ka panenjoan teh terus ka imah Aki Surdi. Atuh lain di kieu atoh na Aki Surdi jeung Nini Uti kadatangan Andi teh. Saterus nama Andi teh nyaritakeun maksudna. Nyai Aki udah moal bejaan gitu anjing. Bisi we butuh bantuan. Tekedah Aki cekap sakieu an oge mung upami abdi leres-leres teu kiat tangtos bade wawartos ka anjeunna. Teu lila jol Ki Jatma, Kemed sarta si Bopeng atuh di imah Aki Surdi teh jadi haneuteun komo deui sanggeus tatangga jol-jol narepungan mah teu kaliwat Halimi katut Nyi Enda oge daratang bari rebo mawadahareun. Sabot kitu galaprak kadenge sora nu ngagalaprak di luhur. Jep sarerea jempe barang Andi mariksa kaluar sing horeng si Ruyuk anu nyusul ti Cipancar
barang ningali dununganna teh geleber cre wae euteup dina tak-tak Andi. Nyusul maneh teh ruyuk. Syukur atuh. Juk ka ditu cicing deui dina tangka muncang. Cek Andi ngajak ngobrol siga ka manusa. Geus kitu mah ngobrolna teh parindah ka imahna Ki Jatma beres babadamian isukna bral ka batu gede sabab kabeh geus sapuk lamun si Jaka teh moal dijorag ka Gajah Ngambung. Andi mah harita teh ngalemet jeung Ki Jantra nganjang ka imah Sukri sanggeus nepikeun maksudna lain deui atohna Sukri teh cacakan aya anu rek mangmaleskeun ka nyeri ka si Jaka malah manehna oge jadi hayang milu gabung. Menang 2 poe 2 peuting ayana di batu gede teh tapi weleh nu didagoan areueuh jebul ku kituna sanggeus ngabejaan Sukri lamun aya si Jaka supaya gewat bebeja. Andi sapara kanca baralik deui ka panenjoan. Nah atuh isukna waktu Sukri keur ngajentul sisi jalan rong heap teh tukang es ngurunyung nawaran ka Sukri. Aduh wargi, aduh apunten pisan ye waktosna, aduh. Punten ya. Tos teh kapan? Cekapkeun dugi ka dieu heula we nya palawargi mung sakitu anu tiasa kasangakeun ti Mang Iday. Ampun paralu nu kasuhun, wening galih nu dipamrih, hampura-hampura anu diteda. Cag urang tuna dihaneuleum sieum, tuna dihanyuang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang disamper deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.